surutu sihatihi arba'atu asya hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi aya syarat mamaya tawaqqafu wujudu syai'ana wujudi sesuatu anu tawakuf ayana perkara kana eta kana wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu berarti lamun teu wudu teu bisa salat tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon ngan syarat sahna salat kudu wudu ta eta syarat iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus melompong lawang sorga tinggal ditutup apa henteu. Dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu teu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak leutik ta eta teh can tamyiz eta can wajib aca henteu sah puasa na lantaran urang memenuhi syaratna kudu boga akal ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa haid nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe lalaki mah eueuh haid paling nongtot bool eueuh di wajang kaum wanita kudu bersih tina haid nipas wiladah haram awewe nu keur haid puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lissaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasa kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha insyaallah urang jelaskeun syarat wajibna puasa aya tadi mah syarat sahna puasa kuari mah syarat wajibna puasa 5 hiji Islam urang alhamdulillah geus kawajiban puasa kulantaran syarat wajibna Islam atuh jelema murtad ge lantaran tatadina agamana Islam nya kewajiban puasa ngan teu sah kuari mah lantaran nya kaluar ti Islam bongan tatadina Islam jadi kewajiban puasa jelema murtad banget kulantaran nya teu puasa disiksa ke di akhirat. Nomor kedua taklif balik berakal budak leutik nu edan nu ayan mabok teu wajib puasa nu wajib puasa mah nu kataklif ku syarat jelema balik jelema boga akalna sampurna eta wajib puasa. Katilu ikokoh kuat ngalaksanakeun puasa. Aki-aki nu geus kolot aki-aki mah kolot aki-aki ngoranya aki-aki nini nu geus karolot nu geus teu kuateun puasa ieu teu kudu puasa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaopat wasihatun jeung sehat
wajib bagi jelema nu sehat di bulan Ramadan ngalaksanakeun puasa Ramadan sebab geus mencapai kana syaratna nu penting manehanana sehat lamun gering teu kewajiban puasa wa iqamatun jeung cicing di lembur teu ka mamana urang cicing di imah di lembur urang teu ka mamana wajib ngalaksanakeun puasa ketika urang berangkat nyaba ka Bandung menang buka sanajan urang tenang-tenang dengan kautamaanana doang urang lamun berangkat ti dieu ka Bandung ti dieu ka Surabaya menang urang buka cuman antara Abdol buka jeung teu Abdol kumaha ka masyakatan ketika urang di perjalanan aya masyakat Abdolan buka ketika urang teu aya masyakat Abdolan keneh puasa tama kembali ka diri urang nu ngarasakeunana